Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang pamirsa, wilujeng tepang deui sareng simkuring Rizky Ramadan Firmansyah dina acara Warta Sunda TV. Dina danget ieu, simkuring bade ngadugikeun warta ngeunaan walagrina waruga beus jadi perhatian di Subang. Pamirsa, nyanggakeun iber salangkepna. Satu tas kejadian bus Satyanagara nenggar truk nunggeus niwaskeun 7 orang panumpangna Polres Subang meriksa kawalagrian bus di terminal Subang. Ieu gawe teh bareng jeung di Sub Kabupaten Subang. Ngayakeun pameriksaanana dadakan poe Salasa ping 16 Juli tahun 2016. Demi kecelakaan teh kejadianana poe Senen ping 15 Juli 2016 peuting. Bus Satyanagara jurusan Kuningan keur mengpeungan muru ka Jakarta. Lebah ruas Pantura Subang, eta bus nenggar truk Toronton nepi ka Tikusrukna. Dina prak-prakanana pamariksaan, bus nu ngaliwat ka terminal Subang teh disina asup heula ka terminal samemeh neruskeun lalampahanana. Pamirsa, mung sakitu warta nu kapidangkeun dina danget ayeuna. Simkuring Rizky Ramadan Firmansyah, seja amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.